Assalamualaikum, baraya wilujeng tepang di RPG Group ngalakungan channel Mutiara Hati TV RPG anu midangken ceramah bahasa Sunda. Sate acan lajeng ditenan video tong hilap di subscribe supados langsung seueur video anu sanesna. Hatur nuhun. Pancek emang nyebut kata bang ma opak ari eueuh mah tong diomongkeun. Tuh ayeuna pake tambahan opak peot. Keur bapa we ah. Wangsul kuring teu meureun kana jam 12 peuting sumbing ka rompok teh. Da Pak RW mah osok ka rompok kuring sok bari ngaliwat Pak RW nya di ditu teh. Oh kitu biasa reresepan di saung. Sumping kata jam 12 peuting pun biang mah dijieun ratu angeunna teh cicing we na kursi cinta di imah lain kulem. Heuh cenah panungguan maneh hariwang. Hariwang eta kolot ka kuring bari kuring geus gede masih kena aya hariwang Pak. Ratu angeunna teh tah nu tadi teh dus eta teh keur ngagentian ratugna Pak. Nah cenah maneh teh sabaraha panggung Pak ayeuna cing teh 2. Nah cenah dus ngan hiji. Karek hiji itu di Sukabumi pan teh dieu mah acan. Makanya abdi geus ngomong 2 panggung Pak lamun eueuh cirina aduh pi omongeun. Lah panitia kumaha we carana lah sok lah daripada urang dicarekan. Kade cenah maneh teh tong ngawadul bebe jarak ceramah 2 panggung geuning nyatana mah sapanggung ka mana cenah tanu sapanggung deui cing teh mah demi Allah 2 panggung. Eueuh cirina cing teh naon cirina dus. Dus teh ciri Pak. Mata lamun eueuh di dieu abdi merek jujur mah hampura beak dengkak panitia diolo teu mere kitu. Ibu baheula sok enit-enitan. Anak melengek, ka anak melengeknya. Bener tuh Bu? Aya tuangeun teh dituang dibawa ka bumi keur anak nyaan. Boga konca, walau konca geuning. Pepetek hiji, lauk hiji, boga anak 3 disik-sik jadi 3 buntut tengah ujung hulu. Hulu keur cikal, nu tengah keur panengah, buntut keur bungsu. Coba ibu ukur nyiksikan, ukur lalajo, budak nu seubeuna urang anu laparna. Perjuangan kolot ka anak nepi ka ridho lapar dirina nu penting anak seubeuh. Belus kana rumah tangga, budak can boga imah, kumaha kolot pengel we nyai bisi maneh era ku tetangga sok pengel. Nepi ka ridho eta imah alus dipepengel. Ngeus beuki kolot can boga imah wae sok nyai cicingan imah emak madeg ingkah wae kalmur madeg nyieun 4 meter pasagi keun bae ceuk batu dianggap kanjang japati kolot ridho nyang sara diri nu penting anakna katempo mulia hareupeun umum. Bener matak paingan cek Allah dosa nupang badag-badagna adalah dosa anak kanu jadi indung bapana maka wayahna ladang ayeuna rojaban ladang ayeuna isro sok ayeuna nu goreng kanu jadi indung bapana tepungan sagedeung deui teh Ramadan. Pariksa lomarina bisi bajuna belarlel, pariksa kentengna bisi nyarakselakan eueun menerkeun, pariksa sendalna bisi rarajet, pariksa dapurna bisi eueuh beas-beas acan. Anak boga kewajiban ka kolot mengpeung keur aya geus eueuh maka jeung dibikeun harta jeung bana saha nu narimana. Well. Enjing tah ka kolot teh sing inget. Ayun haben we salat zakat saum ibadah haji kolot nyerikeun kajian ibu dicadar kajian ibu salawatan kajian salaki hafid Quran kajian barudak masantren laluhur saminggu pabaeud-baeud jeung kolot eueuh arti salat urang eueuh arti zakat urang eueuh arti ibadah urang naha lamun bener urang sok salat teu mungkin kolot nyeri hate ku ucapan tingkah jeung paripolah urang. Well kolot 2 dosa pemajikan kasalaki aduh sok lamun anu teu kuat lambaikan tangan masih kuat oke asa ditonjokan itu kan pamajikan dosa kasalaki kudu mangira ibu teh salaki teh hotat usaha beung ka ditu beung ka dieu geus jadi duit ibu nu namprak heuh berarti ibu teh balik usaha udek usaha salaki teh kudu dipapag ku imut lucu ngagalenyu semeh dareh alus budi hade basa ngeunahkeun hatena da duit teh keur ibu cicing Pak tenang bapak nu meunang balik salaki usaha papageun lawang panto bapana geuning sumping rengkuh ieu teh rengkuh lain kieu wae atuh bapana geuning sumping laan sapatuna ku ibu porosotkeun kaos kakina ku ibu entong bau tarasi entong kitu geuning kana duit nama beuki nyokot caikeun bae tong make gula
Kan bae teu make gula, nyokot cai da eueuh gulana, bapana hampura cai teh ukur cai bungkul teh aya gulaan, suruput ku salaki diinum, katempok kareueut jeung amisna, ternyata nu amis lain gulana, nu amis budi pamajikan ka salakina. Beres kitu cekelan leungeunna suntangan. Teu aya deui Arjuna anu aya dina hate abdi iwati akang wey. Balenyang bawa ka cai, mangga bapa beli bade ibak cai haneut nyampak cai tiis parantos sayogi. Emak made beudek ka dapur we eudek masak nyayogikeun keur bapa tuang. Balenyang ibu ka dapur lain ngablu memotoran atuh salaki datang teh. Ngeus mandi beresan pasakeunana teuneun dina bobokona bawa deui ka salaki teh tah bapa ieu sarungna ieu kopehna ieu kamejana mangga bapa beli teh acana tepan kebutkeun sajadana ku ibu dekul salaki salat ibu cicing beres salat nguliwet ka hareup nyuuh kana lahunan salaki bapana hapunten jisim abdi capelung seri putunuh bapa geuning melaan jisim abdi hapunten jujur ieu ceramah jero teuing ditempot dina kiceupna eueuh nu kitu teh eueuh di dieu teh eueuh matak tadi kieu arolohok. Lamun salaki datang juk ieu tah balik geuning menang duit teu tah eta mah aya teh. Nyaho urang oge. Duit pamere salaki dibikeun ka ibu. Nu paling parah duit ti salaki bikeun ka ibu eta salaki ongkled capelung seri puturna nu macul nu jagong nu nanggung naon di kampung geuning ambir tak ambil sempak bikeun duitna ka pamajikan dipake meuli kuota eta salaki keur nanggung jagong ibu tiktokan di jalan ajojing ayo ajojing eta salaki di hareup anjir kuat eueuh hargaan. Paingan dosa nu kadua teh pamajikan ka salaki. Tapi ibu eudeuh kitu-kitu teh ka salaki deuk ngahargaan teh keur salaki nu kumaha heula. Tah aya nama bapaeun anu bade uih masok. Salaki nu mana? Salaki nu surti nu ngarti kana kahayang pamajikan, hayang geulis dandanan, hayang jongjon rasikoan, hayang nurut contohan. Nah bapak jadi jarempling. Tadi sugema pari kitu kan mending eta ibu direret hayang geulis dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan mah gera masak tapasakeunana mah gera nyangu tabeasna mah gera ibak ieu sabuna mah di parfum tah parfumna moal barang benta ibu lamun di imah disadiakeun bener lain ieu mah aing ngeukepan hayang nu seungit di manian ku sabun ganu bogoa sahees jeung doba Garut atuh Pak. Lain salah ibu, salah salaki. Artina balen saimbang kahirupan teh lalaki jeung awewe teh. Jeung ibu oge deui lamun dibere duit ku salaki teh pake dangdan ge keur. Nah, menang deui bapak ya. Dibere duit ku salaki pake dangdan ge keur salaki. Ai kanyataan kauleman jiga ratu, di imah jiga babu, di kamar jiga hantu. Eta kusagala dipake beungeut make pupur panon make bonteng bibir make tomat kuat asa hees jeung jus atuh Pak. Boro-boro ibu urang kitu kuat yang sering ngabayangkeun anak itu samping kebat anu geus malolongo dipake keneh baju kaluhur kancing warna-warni jika partai cobloseun mata clear anu milih deuk gairah kumaha salaki nya da salaki teh bakal narimakeun wawegna dawegna deuk kitu deuk ieu ge ditarimakeun ku lalaki mah da judulna ge tarima abdi nikah lain deuk narimakeun geulis nabungkul ka goreng patutan pamajikan geus ditarima heuh Pak mata kita tidak mau selingkuh teh karena nerima atuh teh Pak. Batak kita tidak mau selingkuh teh karena seseorang di rumah anu narimakeun awakna gede paduli teu kudu tak ibu nu bararadag kieu teu kudu make jeung ka kantor desa deuk senam teu kudu ayah pokona mah izinan deuk senam ngarah naon ngarah langsing care ku bapak da senam ge 2 tahun geuning nyatana mah teu langsing temponu senam goyobod misro comro liliwetan nah da senam 2 tahun kalau kabeuki meber eta awak salaki manalako pe kana tabang da kaseredkeun kunaon salaki meotan mikiran hutang urut goyobod karena basuh tak karpet teh Pak majikan alus ka salaki
Ieu teh Isra, Pak. Ternyata Isra teh majemuk, lain hanya sebatas berbicara masjid jeung masjid. Nabi Muhammad lain. Isra teh perjalanan Nabi Muhammad ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Urang ge kudu berjalan, tina bodoh kana nyaho, tina salah kana bener, tina goreng kana alus, tina kedul jadi daek. Lamun bener ieu ngaranna Isra, tuh masjid subuh bakal pinuh, lohor bakal aya, asar bakal nyampak, maghrib bakal naker, isya moal saat. Lamun bener ieu Isra, kanyataan subuh eueuh, lohor duaan, asar leungit, maghrib sajajar, isya les eleh ku Persib. Iya judulna Isra. Isra mana atuh? Kaharti ieu. Oh, sing sadar. Lain ieu kana nu batur si eta cenah tara rajaban. Urang ge nu osok teuing eusina mah, Pak. Tina bodoh kana nyaho, berarti aya rutinan di dieu aya. Nya berarti nu hadir kudu leuwih ti sakieu. Ning kanyataan aya ge pedah beneran ustadna. Nyawa padah we ustadna bari pengajian lagi walau alam lurus jeung teu mah da loba patekadan. Pak engke wengi bade ngaos maknya mah teu make kongkorong tuh geuning. Naon urusan kongkorong jeung pengajian, gantelkeun kongkorong ka handap beulitkeun atuh kong ieu tiung ka tukang leumpang teh kadak-kadak dongko sia teh aduh kongkorong guntal gantel. Timpah pingol ti dieu nepi ka dieu nyamper pengajian teh gilibrig hayu ngaos. Anjir pakmen dah. Sedih. Berarti lain dek pengajian, dek ria nemogeun pangaboga. Bener tuh, Pak. Jadi Bapak itu kieu ge we ka urang setuju meureun.